Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanohkeun simkuring Monica Permanasari, guru bahasa Sunda di SMA Negeri Hiji Ciawi. Dina dinten ieu bade medar perkawis pangajaran carita babad. Kompetensi dasarna nyaeta menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks babad sejarah Sunda, menyajikan isi teks babad sejarah Sunda dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Di lingkungan orang Sunda teh rea kapanggih carita babad. Dumasar hasil panalungtikan nu kungsi diayakeun ku para ahli, meh diunggal wewengkon kapanggih carita babad. Umumna ditulis dina naskah mangrupa manuskrip, kadinakeun aya nu disalin sarta dicitak jadi buku. Eta carita teh sok aya patula patalina jeung wewengkon hiji tempat atawa sajarah karuhun masyarakat di hiji wewengkon. Dina pangajaran hidep bakal diwanohkeun kana carita babad, karakteristik carita babad, sarta ngaanalisis eusi caritana. Ieu dihandap aya conto carita babad pek baca. Sunan Gunung Jati anu mimiti ngawuruk agama Islam di Cirebon, jenenganana geus kakoncara ka mana-mana. Nyaeta Syekh Murdin Ibrahim Ibnu Maulana Israel anu sok disebut oge Syekh Maulana Hidayatullah ari nelahna ayeuna wawangina Sunan Gunung Jati. Nurutkeun babad Cirebon, ibuna Sunan Gunung Jati teh turunan Raja Pajajaran. Kieu dongengna. Raja Pajajaran kagungan prameswari, putri asal ti tanah Sabrang. Ti eta putri Raja Pajajaran teh gaduh putra 3, cikalna jenenganana Raja Cakrabuana, nu panengah jujulukna Raja Lenggara, ari nu bungsuna wawangina Nyi Dalem Santang, ibuna Sunan Gunung Jati teh. Dina hiji mangsa Nyi Dalem Santang teh dicanda ku jarah ku rakana nu cikal ka pajaratan Kanjeng Nabi di Madinah. Tidinya tuluy ka Makkah, barang sempi ka Makkah Nyi Putri teh katingali ku Raja Bani Israil. Tuluy dipundut rek didamel prameswari. Nyi Dalem Santang keur saeun tapi aya pamundutna. Mangga abdi jantenkeun prameswari, namung saupami gaduh putra lalaki mungkin dijantenkeun wali agung anu engkena bakal ngislamkeun urang Pulo Jawa. Kitu saur Nyi Dalem Santang teh. Eta pamundutna ku Raja Bani Israil disanggupan. Harita keneh Nyi Dalem dilandir jenenganana jadi Jasaripah Modaim sarta dituluy ditikah di Mekah. Dina bulan Sapar tahun 785 Hijriah Saripah Modaim babar. Putrana pameget mulus sarta dipaparin jenengan Hidayat Sarip anu engkena jadi Sunan Gunung Jati teh. Ujaring carita Sunan Gunung Jati teh kagungan kagurnita, waspada permana tinggal, wuruh sadurung winarah, bisa nganjang kapageto, bisa apalna nu bakal kajadian engke jaga. Anjeunna oge tukang ngalalana, malah kocapkeun rea nagara nu geus kasaba ku anjeunna. Kungsi deui nganjang ka negeri Tiongkok. Di negeri Tiongkok anjeunna didojak ku raja. Kanjeng raja nyaur putrana, Nyi Putri. Nyi Putri dipiwara nganggo papakean jeung dinangdanan ku cara nu keur kakandungan. Tidinya Sunan Gunung Jati disaur ditimbalan norah. Non kasawat eta putri ku Sunan Gunung Jati diwalor etian eta putri teh nuju bobot. Malah kakandungan teh geus bulan alaeun. Kanjeng raja bendulan dikieuna, harita ken Sunan Gunung Jati diusir. Teu meunang aya di negara Tiongkok. Tidinya Sunan Gunung Jati tuluy balayar ka Pulau Jawa sarta tuluy ngababakan di Cirebon kersani nu kawasa. Nyi Putri teh bobot nyaan ramana ngaraos lingsem taya papadana sarta pohara banduna ka para putra. Raja tuluy nyaur abdina nu dipercaya sina malidkeun Nyi Putri ka laut tina parahu. Leong bae putri teh dipalidkeun kersani Gusti Allah sanggeus na eta parahu ngalawas-lawas angklung-angklungan disagerabeut kaombakeun ka basisir hiji pulo. Tuluy putri teh hanjat ka darat, langgeor angkat jog-angjog ka hiji lembur na arigog teh patepung jeung jalma nu harita norah. Anjeunna teh Sunan Gunung Jati. Sing horeng eta parahu teh dipalidkeun ombak ka basisir tanah Cirebon. Tidinya Nyi Putri teh tuluy dijadikeun geureha ku Sunan Gunung Jati. Diraeh tina buku Sekar Awasan dikaluarkeun ku penerbit Tarate Bandung. Aya sababaraha patarosan anu kedah ku hidep dikerjakeun.
Mung sakitu materi kanggo dinten ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.